Wilujeng enjing pamirsa, pendak dia sareng abdi Aulia dina program Warta Kuliner. Dinten ieu urang bade ngabahas salah sahiji kuliner anu keur seueur dipikaresep ku masyarakat, nyaeta Cafe N2SP anu terkenal ku hayam gepuk nu empuk sareng rasa gurihna. Numutkeun salah sahiji pangunjung, rasa ayam gepuk di tempat ieu beda ti nu sanes sabab daging hayamna empuk sarta bumbuna pas. Hargana oge cukup kahontal pikeun sagala kalangan. Ukituna tempat makan ieu sok rame. Ku ayana kuliner sapertos kieu dipiharep tiasa nambahan minat masyarakat kana masakan tradisional Nusantara, khususna olahan hayam gepuk. Pikeun uninga suasana langsung di lokasi, urang parantos nyambung sareng reporter di lapangan. Kumaha kaayaan di dinya? Mun atur nuhun Aulia. Ayeuna bisa lieur saya di lokasi nyaeta di Cafe N2SP. Anu nuju rame di datangan ku para nonoman sareng para pelajar. Yuk ka dieu para pamirsa. Jasa ditinggal ieu di dieu tah kafena aya ieu namina N2SP warung gepuk ayam Ajaki. Ka dieu para pamirsa. Mimiti asup ka kafe ieu suasanana ngarasa nyaman, betah sareng modern. Hiasan tempatna anu menarik pisan, ditambi musik anu santai ngajadikeun pengunjung betah rami-rami di dieu. Salian tempatna anu nyaman, menu di Cafe N2SP ieu oge rupi-rupi mimiti ti makanan ringan, makanan berat, dugi ka minuman kekinian sadayana aya di dieu. Halo baraya di dieu abdi tos aya di Cafe N2SP. Abdi di dieu bade nyobian tuangeunana nu bestseller paling bestseller di anu aya di dieu nyaeta nasi ayam gepuk N2SP. Ka dieu baraya cobian ditinggal heula. Di dieu aya tempe, aya tahu, aya bonteng. Nah, ieu di dieu aya ayam gepuk bestsellerna. Nah, ieu nya kita orang cobian lah ayeuna nya baraya. Aduh, kakuat lembut kieu, aduh sangguna oge. Alah, ieu kakuat enak kieu dagingna. Enak, baraya. Wajib coba, baru. Mantap pisan. Ini campuran sambal hijau. Enak pisan baraya. Sambalnya nah, misal yuk daun oke mantap. Saatos dicobian baraya rasana memang nikmat pisan, penyajian makanan oge menarik, rasana pas sareng porsina oge cukup seueur. Utamina minuman oge seger sareng cocok pisan kanggo dinikmati sareng rerencangan. Baraya hargana oge cukup terjangkau pikeun kalangan pelajar. Janten henteu heran lamun kafe ieu sok rame unggal dintenna. Pikeun terang langkung jelas urang bade ngawawancara salah saji pihak kafe. Hatur nuhun, ayeuna abdi tos bareng narasumber. Wilujeng enjing Kang, nami Abi Rachel, nami Akang. Abi sareng Vicky. Di dieu kuring hoyong ngawawancara Akang sareng sababaraha parantosan. Parantosan anu kahiji nyaeta menu naon anu paling seueur dipesan ku pembeli di kafe ieu. Menu nu paling seueur nyaeta gepuk ayam Ajaki nya menu nu paling utama di kafe ieu gitu. Anu kadua nyaeta saha wae anu biasa nganjan ka tempat makan ieu. Biasana sih ibu-ibu sareng rombongan sapertos tadi gitu, seueur ibu-ibu seueur rombongan sareng upami kawengikeun seueurna anak muda. Upami kersa ngabagi informasi iraha waktos anu paling rame di tempat kafe ieu. Upami paling rame biasana upami di hari biasana weekend Sabtu sareng Minggu, upami waktuna biasana ti sonten tabuh 3 dugi ka wengikeun. Tiasa dijelaskan di mana lokasi kafe ieu Kang? Kafe aya di Jalan Ciwastra nomor 128 Payuneun Kecamatan Buah Batu sareng Polsek Buah Batu patokanna eta.
Menurut Akang, anu nganjantenkeun seueur pelanggan resep kana kafe ieu naon? Saurna sih nya saur nu pelanggan mah hargana mirah cenah mah. Terus tempat nage enakeun saur nama gitu nyaman, ditambah biasa nama upami seueuran mah seueurna nu karaoke di pasihan ieu kan fasilitas karaoke gratis. Muhun gitu. Kumaha cara ngajaga kualitas kafe sareng makanan pelayan ka pangunjung? Oke, upami jaga kualitas biasana setelah can dipasihkan ke pelanggan eta biasana di QC heula, ditinggal heula, bilih aya nu gosong, tutung atau napi kumaha-kumaha terus sadayana aman nambe dipasihkan ke pelanggan gitu kalau Hatur nuhun tos ngawaler parantosan abdi, mugia kafe ieu laris sareng sok rame ku pembeli. Hatur nuhun Akang. sami mangga. Sakitu wae anu bisa ku abdi dugikeun ka Parmisa. Balik deui ka reporter. Mun pamirsa eta tadi liputan langsung di KP N2SP anu ayeuna janten salah sahiji tempat favorit para noman kanggo ngareung para pelajar. Salian ngagaduhan seueur pilihan menu KP ieu oge nawarkeun suasana anu nyaman sareng pelayanannya anu ramah. Janten seueur pengunjung anu ngarasa betah sareng hoyong datang deui ka KP ieu. Mudah-mudahan tempat kuliner ieu tiasa terus berkembang sareng jadan inspirasi pikeun usaha kuliner lokal sanesna. Oge tiasa nambihan minat masyarakat karena usaha kuliner kreatif karya anak bangsa. Tong hilap pikeun teras ngarojong usaha kuliner lokal supaya tiasa terus maju sareng dikenal ku langkung seueur jalmi. Di lokasi liputan Abdi Sahril pamit undur diri. Hatur nuhun. Dihaturkan nuhun ka reporter lapangan kana liputanana. Mun sakitu warta kuliner anu tiasa didugikeun dinten ieu. Hatur nuhun kana pahartosanana. Sim Kuring Aulia pamit undur tina warta kuliner dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.